Awas lan mah juga gede oi. Eta mah oi. Alan. Wah, oi kuat kok itu. Wah. Nu ti dieu jiga nama oi. Aduh, Aduh, Rika euy. Eta mah oi, dodot bener. Keneh heula. Ieu mah 7 kilo aya nya. Aya. Berang saparapat ieu mah. Bener eta mah buat ieu mah tapi manila ya. Ditekok ieu mah. Aduh, oi. Aduh, besot. Keneng sih dinya malesot ge. Yang fotokeun heula. Mantap. Mantap gitu teh mah. Mantap, Bro. Mau kurang di setengah kilo teh malah. Katimpah Mang Didin menang 3 ge ku eta mah hiji. Aduh. Tenang lo pakai nih. Beratnya di mah lohor wae aya nu teh. Abah itu ada. Oh ya, no wae. Mulitnya Kang. Minta huluna saeutik engke. Minta huluna Bah. Tah gitu. Minta huluna Kang. Aduh, euy. Di dia macan aya euy. Ripuh. Rada herang. Wah, euy. Gerimis ya cuaca mah. Biasa we hari anu biasa di begu mah ada kieu we ku resep nongkrong. Tah nyangut euy euy. Nyangut euy. Yah, macam balik deui ka luhur dikecetkeun teh. Sapu euy. Euy, balik deui ka handap. Tah, ngagetruk deui. Tah. Rakit ieu macan anu ngawakilan meunang euy. Rakit kahiji. Di dinya we tah nu meunang teh rakit kenteng teh. Gat si engko. Kok. Alan atuh kok. Si engko. Urang alan deui. Tapi resepnya kok ningalikeun nu meunang ge nya. Tuh padahal mah ieu aya ya. Nanti di begu mah ya, tapi dauh ngaruh. Nah, di seberang sarua ngahulang wae tuh batur. Aduh, euy. Acan lah marenan kage aya lah.